Kang, ari mana kunaon eta? Teuing euy cuy, awak asa tadi Rizky yeuh. Ah, gering meureun maneh mah Kang. Ini pucet kitu nih. Ah teuing urang mah ceu, teuing gering teuing naon ieu awak teh ceu. Ah, bener ieu mah Kang, maneh positif gering. Ah urang mah jag-jag ceu. Ah, beneran gering ieu mah maneh. Hayu kurang dianter. Diantar ke mana ceu? Hayu, maneh rek mesen batu nisan nu kayu apa nu keramik? Si gelo sia mau ngadoakeun aing modar. Mending sia modal Kang daripada nyusahkeun aing. Mal, kali gerak. Ayo naon om. Ayo naon om. Iya, bos orang kena janda. Mana janda kan? Sembarangan, orang mah gadis. Ayo sugan teh janda. Orang mah gadis om, tapi rasa janda om Alek mah. Aduh, ya rek balik ngopi. Pulang ngopi om, nyusu we. Pasar rame awat tuh mau ngolotor, arek kamarana tuh. Icing ge di ari mah. Hamdi, urusan sia jeung aing can beres. Sia mah hidupna pikeun sabeleun, belegug. Hayu can aing gelut lah. Kang, hayu sareubeuh. Urang barina ge teu beuki bandrek. Heueuh, saha anu nawaran bandrek. Aing mah jeung sia rek nguruskeun masalah nu can beres. Alhamdulillah, mana biasa tuh Kang, urang kabagian berapa liter? Haduh, eta ceuli sia jiga waduk. Saha teh Kang nyolong anduk? Pewanianan anjing, hai buru rasa sabeurkeun. Ai Kang kunaon ceurik bae lah tong dicerikan Kang. Waduk sia. Hai buru dah rasa sulan anu nyolong andukna. Kang ai kaboga mana gawe di mana? Rek naon sia teh tanya wae. Kabogo aing mah gawe supermarket. Oh, di supermarket. Lain, ada ngomong-ngomong kabogo mana gawe di mana? Kaboga orang mah pendaki gunung Kang. Waduh, palaur labu atuh ari kitu mamal. Kang, kamari ge labut di gunung, ngagolosor ka jurang. Ngan ku urang diantep teh di tulungan da jurang na jero. Haduh. Cuy, nongkrong ayo urang ngopi. Ari sia rek naon om ka dieu? Ari jadi panganten mah cicing mah di imah. Mending nongkrong, abis teu tegang. Sia tegang om. Alus atuh. Nah, tegang alusnya goreng atuh. Alus kumaha? Lamun aing ijab kabul, lamun aing tegang moal lancar meureun. Tapi kan mun malam pertama kudu tegang meureun. Si gelo li tegang eta. Nya jelas atuh, baju nage anyar rang meuli. Salah ham, maneh mah kuduna meuli ceuli, lain beli baju. Nya alus atuh gaya rambut urang. Haduh, ngomong jeung sia mah capek ham. Tai ceuli sia mah jigana segede combro. Wah, banyak tuh. Bener ta teh? Teh ali meuli baju di distro. Hamdi lieur ngomong jeung sia mah. Ih, panjen meuli di distro kamari urang meuli di distro ge teh sombong. Kumaha maneh we deh. Teh, ayo nulis bineka teh kieu Lin. Make BH atuh. Ting teh apa mah teu make BH. Bineka lain BH. Heeh, ceu, maneh geus panen san? Ya enggeus atuh Kang. Alhamdulillah euy loba panenna. Emang maneh naon wae panenna, ceu? Kamari mah abah teh panenna jagong, jengkol, alpukat, jeung cau Kang. Kabeneran maneh boga cau. Menta atuh euy. Baraha mentana, tenang we loba ieu. Cauna 2 sisir we, teu naon. Teu naon Kang, kalem, cau mah loba ieu, kedeung urang cokot teh nya. Ceu, keheula lamun bisa mah 2 sisir. Sisirna sisir kerep, ceu.
Mana reka mana, Cok? Ketemu otos gede gitu. Udah coba ngalaman aja di TKW, Dra. Ayo lihat cicing di lembur mah, kemajuan pisan, euy. Cuk, ulah gagabah. Mana gampang jadi TKW teh. Kumahal mah maneh diculik terus cekek. Ah, Kang, urang mah teu peduli, bodo amat. Cek, urang ek nanya ka maneh. Baheula maneh lahir sirah heula apa suku heula? Nya sirah heula atuh, Kang. Nah, eta teh urang kudu berpikir heula sebelum melangkah. Nah, ayeuna urek nanya, mana dilahirkeun naon heula? Cenah mah, Cek, urang dilahirkeun bujur heula. Oh, pantes atuh dibujurna heula mah. Pantes naon sih ari si Ece? Kalakuan maneh jiga tai. Weh, sakalakuan juga tai sa. Cek. Duh, urang ngapal Cek euy. Pangbalikeun meh tuh Cek. Kadia duitna. Mirasa naon, soto apa kari ayam? Ieu duitna Cek. Kilo Kang duit 1000 mah kana naon, mie ayeuna 3000-an Kang. Boy, duitna kan sakitu-kituna. Mie naon atuh Kang? Mih naon atuh nya? Oh, karak inget Kang, aya mie 1000-an. Mih rasa naon Cek? Mie rasa teh ayam arek. Cigelo. Kang, ari maneh teh pernah naon? Ai maneh ku naon, Cek? Datang-datang meuli riweuh. Lain riweuh, cek nini urang maneh ditembak polisi. Bener eta teh. Masalah naon, Kang? Lain urang ditembak, Cek, tapi polisina ku urang. Anjir, wanian maneh. Terus maneh teu pernah naon? Alhamdulillah, Cek, teu guna naon. Emang maneh nembak polisi nu mana? Meni bisa teu naon kitu. Polwan, Cek, polisi wanita. Kan urang mah teu guna naon, cuman hate Cek nyeri aing ditolak. Ah, malah tugian juga aing teh makan kecil. Kang, bejana kamari hajat cenah. Oh, Cek urang hajat. Hajat naon? Ning tengah bejaan ka urang. Pan urang kawin Cek. Bosan geus dira aduda wae. Meni tega maneh Kang ka urang teu ngondang-ngondang. Lah, apaan lain tugasna Cek? Anu tugasnya pandang-pandang mah DPR. Eta mah undang-undang semedin. Oh, sarua wae undang-undang. Inspirasi di zaman ayeuna preman kampung nubuhna kone nu pasol